asa karareso tuh teh. Makanya titilep tadi tas saya pakai anak angkatan jadi telepon teh titilep kita sok ingat karena jadi anak kadang sok rembai cimata setahun tos terpenak cing anak teh udah kumaha tenyaho tak mudik malah ieu teh damel dengan si ujang tadi ditu duh sebenarnya di mana tahun lain wih maunya jadi anak teh bade bebejah lah kasih temu kadi tuh samper sugan tuh aduh di mananya si Acep temu teh di mananya yang tangan kadi bebeja oh gitu nih si Acep temu teh saung geroan Cep ayo non mak coba tuh si beben teh telepon rek wih mau gitu tahun ayeuna lebaran ayeuna emak masuk ingat tuh ninganan kamarehna teh kadang hati puting sok cerik mah teh ingat wae kamarehna lah henteu nya Cep teleponnya soalnya mah ingat wae kamarehna teleponkeun maena tuh kitu mah bade ka jero deui assalamualaikum nya hari itu henteu tah puting ongkoh lah ya berarti kita nelpon si beben gitu ya HP marok kita sebenarnya nyawa aktif mah berarti malah dialihkan si beben halo assalamualaikum waalaikumsalam oh Ben naon cek emak tahun ayeuna bade uing mah mau tiasa wih soalnya tahun ayeuna mah terjelas sinyal aja rek halo lu lain bieu cek emak cenah bade uih mah tahun ayeuna soalna mah ngitun wae mau tiasa tahun ayeuna mau tiasa mudik mau bisa kunaon emang bejakeun we ka emak tahun ayeuna mah mau bisa uih euy terus kumaha engke urang ngabejakeun ka emak mau bisa mah sedangkan manehna ingeteun wae cenah ka beben mau tiasa uih soalnya tahun ayeuna mah engke urang bejakeun deui tuh kitu mah emang tuh bisa diusahakeun pisan gitu ngomong ka bosna teu bisa soalnya bos oge ulangan balik pan eta gara-gara corona teh ameurna nya gitu naman engke dibejakeun ka emak yang geus atuh yuk assalamualaikum yuk waalaikumsalam aing kudu bebeja heula ka si emak si beben moal wih cenah ngomongna mah Mak naon Cep aduh ieu rek ngabejakeun si beben teh mak ngomongna cenah mau bisa balik
bisa uih. Asal ruas mah Ya, bisa Mak. uih kunaon itu teh. Panetareun mak gara-gara corona teh ya, jadi teu bisa balik. Ongko bos lagi ngalarang cenah omong nama cek si Beben. Kumaha tuh Cep? Jabana tos selami teu kapendak jeung si Beben. Coba tuh ku Acep panglaporankeun ka Pak RT. Sugan we bisa. Mau mending geus kangen. Kemarin nanti itu sabulan teu kapendak. Ku Acep bangga. Pak RT laporan. Kuat mah. Oh nyanggeus mak. Acep arek laporan lah ka Pak RT. Tos mak ulah cerik nya. Nyanggeus sama nya. Assalamualaikum mak. Salam. Aing kudu ka imah Pak RT ieu mah tuh laporan heula. Leweh di si emak. Pak RT lagi ah. Dan Naon sih teh? ronda sarareuh yang penting enak. Oh, pukul si RT yang kita keluar. Tang ah, tang. Ayo katanya imahna orang teang. Ayo. Aduh, dan nu ronda sarareuh ieu. Oh, iya, nomor teh meni rehe. Heuh. Tah. Kamarana Ieu tah. Hei. Weh, ronda atuh lah ngarorekeun we HP. sia kena raun di dieu. Bagian kurang pangsip. Wah, nu bener teh. Malam minggu dak ngoramareun. Oh. Oh, geus dah, dek katanya si RT lah. Oh siap. Kurangnya ieu mah keur. Iya. Dan. Noy atuh sia teh madasu. Kurang. Tergenah ya main dia tuh. Di batur mananya status karena teh menira rame dah kemarin baru udah ini aruh iya di SMS tengah ngebalas di teleponnya teh kan diangkat kemarin baru dak teh dah wae saha tinggalna teh dan apa yang dikelaya oh bilang si Ota ini teh ronda teh jeung sare gimana ke siapa yang buat tanggalnya Oh, ayo dah orang sampur si RT. Oh, ayo. Yuk. Ayo. Oh, eta nih si RT na oge kagalamun. dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum, RT. calalik Wah, cagur. alhamdulillah sarageun wah Mana mantap wae ya teh? aya wae di mah tas ngurus ke dia gitu tadi anu laporan suratna Bejes. oh eta lain Yuk, di pos arareuh geuning teh. jakeun Arareuh, bukan di pos. Yo hansip ge karena katarenya ya kemarana atuh tadi. Muriling urang mah. Orang mah geus nguriling tadi jeung si Acil. Dan Hoi. Tadi si aku naon? Naon? Ya celana dikemanakeun atuh jeung kopi. Oh, saya dijualnya. Tara dipake. lain dijual, diseuseuk dan Bener ya. diseuseuk teh diseuseuk. Mun topina teh nyoh pohon neundeun ku pamajikan. Semua jadi langsung kita ngecrok. Kade atas sing bener ah. Oke, Nanya. topina jangan ari celana mah baseuh. Oh, siap. Baseuh. Saya topina dah rang yang andil lah. Tuh, Bukan aya di boleh kantor deh. itu. Oh, siap. Mana ka mana? Rang udah gini kayak rang ngontrol baru dah kayak seharusnya nu ronda. Atuh. Ah, Udah siap. Atas. Ayo. dan. Ayo. Cie tambah leutik dan. Wah, ini bener semua. Wah, udah. Ayo. Rang kapos lah yuk. Oh, ayo. Gana Siap teh, batak. siap. Namanya jadwalan usaha-usaha. Siap. Duh, aya mah nya. Pak RT na di imah. Paur. Ya. Laporan itu laporan. Aya mah nya euy. Duh. Oh iya nih. Naon, Jang? Mah cager. Alhamdulillah. Reka imah itu tadi nama euy. Naon tuh? Ah ya perlu we. Lu naon ya teh? Ah biasa urang rek laporan. Laporan naon? Hang si teh. Oh, biasa rek ngontrol ya. Bukan aya. RT mah. Oh Bukan nya. aya di Gardu salah sih. Di mana teh? Naon? Ngomongna, ngobrol di mana? Ngobrol enggak saya sekalian aja di Gardu dah. Geus wae. Heeh. Atuh ayo sip. Duh, rada rareh ya penting aya mah ya. Oh, teh. Giliran saya itu nurun teh sip. Teu nyaho. Oh, teh kira salah sih.
Ya, saha. Komandan nanti sia apa itu? Aing atuh tika gagah kieu. Tah. Tah, milih ku sia. Anak buah Tah aing. hadenya ka dieu. Giliran saya teh teh rona teh teh. Biasa tuh. Siapa kekeluhan wae atuh ngomong teh. Mana mang kieu aing madan. Sorana. Ngomongna letikan karunya tetangga. Geuning aing meni ngeri. Emang kieu. Gitu. Bukata dari Yuk sia. Siap dan. dari. Tengah tuh seorang sih. Sia yuk. Arek sip. Yang. Kade pindah kah kade? Hah? Kade pindah. Oh, gede. Pindah mang, pindah nih. Pindah kade. Sia wani-wani heureui Ampura aing. euy, ampura euy. Aing teh kumaha? Bahaya ya. Letik oke mati ya. Ampura euy. Si aya anak Hanya buah kan? aing tah. Dan, lur dan. Di tengah. Lur dan. Oh, iya abeh jelas. Tah bedog aing. Oh. Tukangkeun sing seuneun Buang. batu. Didinya Yuk sia. Siap dan. Weh, ulah diuk. Kumaha cenah diuk Ulah, ieu diuk. teh euy. Ulah diuk nangtung. Aduh. Nah, didinya nangtung Nangtung bari dirinya kontrol. bari ngontrol. Aing disiksa. Hormat sia. Hormat teh. Dan. Kontrolnya. Oh. Kayak nu teu paruguh lah. Siap. Emang obrolan penting. Aya naon jang tadi teh jang. Kieu teh. Heeh. Pan mau urang teh. Ieu non kita telepon adik urang si Beben. Heeh. Kita balik pan mehna gawe di ditu. Gawe di mana sih ada? Mana mun Oh, sa deui. Kalimantan di mana ting? Ke Kalimantan. Heeh. Geus sa tahun leuwih atuh pan enak berhubungan ke lebaran teh. Heeh. Kurang teh ditelepon, cek urang teh bisa tuh wih, cek mehna teu bisa cenah. Cek manehna teh Oh, teu cek bisa wih. cek adik urang teh, teh urang laporan deui ka ka mau urang. Teu bisa wihna kunaon? Kapan gara-gara corona beureunan. Ongko bos nage nyaram cenah. Jadi kieu teh, urang mentak manggihan di dinya oge. Heeh. Kira-kirana bisa moal nguruskeun. Nguruskeun hayang balik di ditu. Oh, adik urang kayak balik. Tuh, kumaha nya teh? Sebenarnya mah himbauan ti ditu oge ana teh teu bisa malarudik lah batur oge sararua wae. Teu bisa mudik. Heeh, da ieu mah aturan ti pemerintah lah gitu. Oh. Jadi mencegah Covid-19 gitu. Jadi beulah tercemar kanu lain lah gitu. Bente nyebar. Nah, Mantap bete ulah nyebar mudik gitu. oge. Oh. Kos nama iya mah bisa ieu mah kos nama cuma teuing sih kos nama ting bisa ting mah menurut RT mah bisa ieu. Mau bisa? Heeh. Soalnya ieu Covid-19 na masih kumaha nya? Rada eta keneh lah, rawan keneh gitu. Wow, atuh meureunana aya kitu mah, urang oge teu bisa mastikeun meureunana teh. Atuh, urang oge kan emang urang ngarti lah kama pasti ngaranna ka anak. Tuh. Nyah lah komodi jarang kapanggih. Oh. Urang Tong ge si ma urang ge meureun melang nu jadi adik kemudian kemarin. pasti lah. Wah tuh kitu mah teh urang rek balik BPJ ka ma tuh. Heeh, bejakeun we. Oke, siap. Heeh. Berat ya. Oh, hampura. Heuh nya. Tadi di jalannya. Oh, Bejakeun ka mah hampura Oh, atuh. oh, oh. Pan kumaha atuh ieu mah. Kang. Teruskeun age. baik lah ya. Yuk. Aduh. Baik Ayo, jalan yuk. Siap, siap. Siap. Niuk. Diuk. Tadi atuh lagi Diuk, cangkul teh. Niuk, kuplok aplek wae sia teh. Cangga. Cangkul tadi. Nah, pelajaran lah pan ieu teh make calana meureunna. Maki celana. Calana tugas. Oh. Duh, kumaha nya aing bebeja ka emakna ya. Paur we deui. Tapi mudah-mudahan mah ngartieun lah. Daek teu daek aing kudu bebeja. Ah. Naon cep? Iya, dia geus ka Pak RT. Omongna cek Pak RT teu bisa cenah, pan gara-gara corona teh meureunnan. Teu bisa. Heeh. Pan kumaha deui meureunnan urang ge teu bisa kumaha. Atulah ai kitu aman. Baru mentak kitu ge. Heuh tuh geus atuh maulah leweh atuh urang ge jadi Teu bisa. sedih nih kayak gitu mah. Teu tega teh mah ada kangen ka adik maneh teh si Beben.
yang lebaran Mun ningalikeun emak we ceurik di dieu ge. geus lah. War ah. Geus. Oh, Sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, and share dan subscribe. Di bawah ini karena subscribe itu Gratis. gratis guys, gratis. Oke. Dadah. Puh.